barang diteliti-teliti horenganan teu huda. Teu huda disebutna impoten. Nah, jadi lamun aya lalaki impoten teh paling nyana bisa sasare-sarena bae. Eueuh rasa, eueuh ngeunah, eueuh nikmat. Eta lah impoten. Cek Kangjeng Nabi impoten bobogaan mah gampang. Tapi nu paling parah impoten iman. Lamun iman impoten, ieu moal bisa nganterkeun